Bismillahirrahmanirrahim. Maca Yasin sabalik sami jeung maca Quran 10 balik ganjaranana. Ngupingkeun nu maca Yasin moal salah dibere ganjaran sami jeung sedekah 1000 dinar fisabilillah nyata pek sing getol maca Yasin sing kabita saban peuting jalma maca surat Yasin maotna teh bakal maot syahid yakin. Muslimin muslimat anu keur syakarat dibaca Yasin dina keur syakarat maka lungsur tina tiap hiji haraf 1000 malaikat ngabari sikap menta hampura ngiring ngadusan nyolatan oge ngiring